Pamirsa kaum dangu sadaya, wilujeng patepang deui ngalangkungan jomantara tangtosna Mang Baris Medar carita Sunda. Carita wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul. Hasil karya cipta Mang Egi Pajri, dicandaku Mang Egi Pajri. Alhamdulillah ayeuna urang parantos dugi anu ka-23 gitunya. Kumaha pamirsa sadayana dararamang dina denget ieu, syukur upami daramang mah Mang oge sapara kanca di studio aya dina sehat wal afiat gitunya. Tah ku kituna sateu acana urang neraskeun atanapi medar ieu carita Sundana, mangga ka pamirsa tong hilapnya subscribe saloba-lobana nyeta channelna Kuek-kuek Carita Sunda channel. Hatur nuhun ka pamirsa anu parantos subscribe, tangtosna sangkan Mang tiasa deui mintonkeun carita-carita Sunda anu saterasna. Sareng pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Tong nyangkolong ting kana waktos pamirsa, mangga urang dimimitian. Prung ah. Yang ohim Abah asa kararaget ieu ningalina ieu kana paroman yang ohim henteu seperti biasana kitu tah. Cig aya naon ieu teh? Bet aya anu kirang hade sigana mah. Mohon Abah. Nanging sateu acana hapunten anu kasuhun, sim abdi parantos ngaganggu ieu ka lalesona Abah sinarang cepatur. Kumargi abdi emang aya kararepet lah istilahna aya obrolan anu sakirana hoyong diobrolkeun ka Abah Haji sareng ka cepatur. Teu naon-naon Jang ohim kaleresan ieu dina dinten ieu mah dina danget-danget ieu nuju asren kitu tah. Jeung cepatur ge deui kaleresan ieu budak-budak santrina teh nuju arwi heula ieu teh. Diliburkeun heula dinten ieu mah. Palingkin kadarieu deui pada asyar kitu tah. Sumohon Kang Ohim kaleresan ieu menuju diliburkeun kitu tah. Oh, itunya. Mohon ari kitu mah hatur nuhun kitu Abah Haji cepatur. Apunten Abah, sim abdi bade nyarios ka Abah sinareng cepatur, nanging sakali deui nyuhunkeun dihapunten bili sim abdi kirang tata kurang bahasa atanapi kirang sopan cek istilah nama cologog gitu. Teu naon-naon Jang Ohim. Ulah sok kitu, sok bisi aya kararepet, bisi aya kasusah, aya kabingung. Obrolkeun we di dieu lah, tong asa-asa atuh. Sugan we Abah sinareng cepatur bisa merepi jalaneunana, atanapi bisa mere saran. Sok aya naon atuh, tong era-era sok obrolkeun bae balakakeun we ka Abah sareng cepatur. Tong aya anu dibuni sang pilungannya. Sumuhun.
Atur nuhun Pak Haji, atur nuhun Mbah Haji. Oh, mangga Kang Ohim upami pada ngobrol mah anu sakirana anu diobrolkeun ya saur Abah tadi oge tong aya anu dibuni sang kilungan gitu. Tong era-era gitu tah. Oh, atur nuhun atur nuhun. Kieu Abah Haji cepatur kumargi sim abdi dongkap ka dieu oge memang aya anu bade dicarioskeun, aya anu bade diungkapkeun, lamun cek bahasa batur teh mah abdi teh hoyong curhat ieu teh mengenai kepribadian sim abdi anu memang ayeuna nujurweun pisan nuju aya kararepet. Oh itu nya sok ku Abah rek diregepkeun. Mangga sok. Tapi punten Abah, ieu mah memang abdi rek kasaha deui muntang tulung, rek kasaha deui abdi nyuhunkeun bong-bolongan lintang tika Abah Haji sareng ka cepatur. Pamugi Abah sinareng cepatur tiasa masihan wejangan ka diri abdi anu sakirana bisa ngurangan kana karudet jeung kapusing abdi. Oh, baru kitu. Insya Allah mangga pasti lamun memang aya anu kudu di pasian saran pastilah ku Abah nu penting sok caritakeun heula naon anu dialaman ku Jang Ohim ayeuna sok mangga. Nah, Jang Ohim masih keneh asa-asa. Nu asa-asa atuh sok mangga. Kieu Mbah Haji cepatur sim abdi kan usaha leletikan gitu tah. Mohon deras kaleresan artosna teh kenging nambut. Oh gitu deras tah nambutna teh ka rentenir gitu tah. Baru karentenir Jang Ohim. Karunya teuing ari taeun teh Jang. Nah, Jang Ohim becakrub kana rentenir Jang. Pan rentenir teh lentah darat kasebutna. Leres tina pelebahdinya nama Jang tong boroning anu istilahna nu nginjemkeunana anu nginjemna ge ka bawah dosa eta teh Jang ngaranna ge rentenir. Naon kasebutna ka bawah dosa? Geus nyaho eta rentenir teh pibahayaeun, picilakaeun, moal aya kauntungan keur diri urang. Tapi nah aku ujang bet dilampahan. Tah pelebahdinya Mbah Haji ku kabodohan sim abdi eta teh. Ya ngaranna ge abdi keur balueng keur heureut. Cek paribasana teh Mbah Haji dunya ge asa dituruban ku pariuk. Nya teu aya di pijalaneun pikeun nyumponan kabutuhan sapopoe teh.
Ya lintang ti nginjem lah. Karen tenir. Ulu. Saterusna kumaha? Geus kabayar. Tah nu mantak. Eta Abah Haji. Nu mantak abdi dongkap ka dieu ge. Tapi punten. Sanes sim abdi bade nambut artos ka Abah Haji. Nanging sim abdi teh hoyong aya wejangan lah istilahna. Kumaha solusina, kumaha pijalaneunana sangkan abdi entong terjerumus anu leuwih jauh. Oh gitu. Kek punten ye Jang Ohim. Sanes Abah rek ngabokerkeun ayub anu sanes ngeun Abah yang terang. Saha anu geus nambutan artos ka Jang Ohim? Saha cik. Urang dieu Abah. Iya saha? Juragan Mukri baru. Juragan Mukri. Iya nya Juragan Mukri teh pun ramana Neng Nining teh sanes eta Abah. Iya cepatur. Eta teh pun ramana si Nining eta teh. Karunya teuing nya. Teu sangka geuning. Iya lah keun heulanan. Keun urang coba hoyong leuwih jelas kumaha. Caritakeun deui Jang Ohim anu saterusna kumaha teh. Nah geus dibayar ada nepi kumaha? Kieu juragan maksudna teh Abah Haji, duh punten ye. Saking baluangna abdi ye Abah Haji. Rarasaan teh pun abdi nying hareupan Juragan Mukri we kitu tah. Saking ku panikna. Sok teu naon-naon. Ngaranna ge jalma sok lobah poho tuh. Ngabogaan poho mah jalma ngaranna ge. Mohon abdi teh sareng istri usaha leuletikan dagang sayuran di pasar. Ti poe ka poe sasen 2 sen dikumpulkeun tah Abah Haji. Tah saenggeusna artos kumpul pikeun mulangkeun ka Juragan Mukri. Nanging mandek di tengah jalan eta teh. Ulu. Mandekna teh mandek kumaha? Tah ke. Memang ari Jang Ohim nambut artosna teh sabaraha? Upami telepat mah 2 juta. Tah abdi nambut artosna teh pikeun modal dagang sayuran. Tapi kudu mayarna 3 juta. Astagfirullahaladzim. Tak itu Abah, lamun teu kabayar cenah bulan ieu jadi berlipat deui 4 juta cenah ke kahareupnakeun lamun teu kabayar bulan ieu. Uluh. Tah, anu kasebutna tadi mandek di tengah jalan teh kumaha? Cik. Nya anu nyieun reuwas jeung anu nyieun teu kaharti teh waktu eta artos rek dipasihkeun ka Juragan Mukri. Ya rencanana kami jeung Kang Dudung rek dinten Senin, tapi eta artos waktu harita teu ayana teh malam Jumat. Ulu. Nah aya garong. Nah aya pamalingan ka imah. Buguh eta nu teu kaharti Juraga Abah. Duh, isok ku kacaletot bae. Ku lieur-liurna ieu Abah Haji. Nya sok teu naon-naon. Di kamar tengah nya di tempat penyimpanan artos aya anu ngagulubrag. Jeung abdi teh teu daek sare. Tapi bareng diteangkeun mah teu aya naon-naon.
Nanging anehna Pak Haji, lamari tetep ngunci, jandela utuh, anggoan dina lamari teu cecel teu bocel rapi sarapih-rapihna. Tapi eta artos bisa teu aya. Tah eta anu jadi pamikiran teh, anu jadi aneh teh. Uluh. Berarti aya nu teu beres ieu mah yeuh. Kek. Tadi Jang Ohim nyebut-nyebut Jang Dudung. Nah kumaha sareng Jang Dudung? Sami Kang Dudung ge sareng abdi nambut artos ka anjeunna. Anjeunna teh sarua leungitna ge malam Jumat deui eta Pak Haji. Tah eta nu teu kaharti teh bari jeung dinu Kang Dudung mah rapih neundeuna oge di jero tas. Atuh serelekna teu muka, dompetna utuh, bahkan lamari ge terkunci sami. Tapi artos teu aya. Tah eta anu aneh ge. Uluh. Aya nu teu beres ari kitu mah ieu. Sing kade ieu. Sing waspada urang berarti di lingkungan urang geus teu aman ieu teh. Ngan aya tapina ieu Abah. Tapi kumaha Jang Ohim? Ieu juragan Mukri kan kieu, lamun teu aya nepi ka poe Senen anu aya di rompo kami baris dicandak. Nanging dalah di kumaha aja teu aya teu gaduhna naon. Nah maranehna mere kahadean deui. Maksudna mere kahadean kumaha ieu? Anjeunna teh nambutan artos deui. Baruk terus ditarima. Henteu. Boro-boro istilahna ieu Pak Haji makahareupnakeun mayar bulan ieu ge duka kumaha ngeun alasan maranehna cenah mah lamun hayang lancar usaha maneh sok yeuh tarima deui injeman ti kami meungpeung kami keur hade-hate. Tapi lamun maraneh teu daek nginjem tempo 3 poe cenah rasakeun akibatna. Ulu. Aya naonnya juragan Mukri teh berkitu-kitu teuing. Ieu mah aya nu teu beres Cepatur. Semohon Abah. Nanging kedah kumaha eta Abah? Ieu mah kieu we Cepatur. Engke lamun aya waktu geus asren Cepatur wayahna dongkap ka rorompokna juragan Mukri. Silaturahmi lah kaditu. Bari jeung anjeunna diajak ngobrol, diajak cacarita lah intina mah. Bere masukan-masukan anu sakirana bisa ditarima kumanehna. Dalah di kumaha Abah? Sakira-kirana nampi moalnya karena saran di Cim Abdi ya insya Allah meungpeung manehna can kalalanjonan gitu Jang. Karunya teuing ka juragan Mukrinya. Semohon kinlah lebih jelas nama Abdi engkin ngobrol lah sareng Nining. Nah kumaha mohon ada gitu Cep. Ada gitu, jadi sampai mereka itu memang si Nining heula lah diajak ngobrol, kumaha perjalanan keluargana, kumaha perjalanan indung bapakna. Semohon Abah, ku Abdi, Niningna diajak ngobrol. Saya sok mohon. Tah, itu tah Abah, carita nama, ngeun ieu Abdi kudu kumaha ieu geus kieu. Nah eta artos tampi bae atanapi kumaha? Ulah kitu. Jang Ohim. Tong sakali-kali deui nambut artos kana rentenir ceuk Abah oge. Tong sakali-kali deui cukup eta mah keur pangalaman we lah. Sugan we
Gusti Allah tiasa ngahampura jeung mere kamudahan pijalanan keur Jang Ohim. Keun eta mah urang obrolan lalaunan juragan mukrina sangkan manehna bisa sadar oge manehna bisa ngamaklum lah karena naon anu keur dirandapan ku Jang Ohim ayeuna. Oh gitu, atur nuhun Abah. Asa ngemplong ya bah rarasaan oge. Teu sarued-rued jiga tadi gitu tah. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun. Hatur nuhun Abah. Piwejangna sareng pamugi ieu tiasa maparinan kasobaran ka diri abdi oge aya pijalaneun keur diri abdi. Insyaallah Abah abdi oge moal sampai nampi deui, moal sampai narima deui lah karena kehadean-hadean juragan mukri anu seperti kitu. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun. Ya, nyasok. Ngeun kitu lah. Ngeun wayahna engke lain waktu panggihan we Jang Dudung ya. Bisi sarua sanasib manehna ge bisi ditawaran kehadean anu seperti kitu wayahna nya. Tong ditarima cek Abah, tong ditarima. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun. Abah punten pun abdi moal salila-lila ieu di dieu. Nah, rek gerak ka mana kitu Ohim? Pan ieu masih kene beurang. Mohon Abah. Ieu pun istri ngantosan di rorompok sareng abdi ge bade kanu Kang Dudung kitu tah. Oh, mangga atuh ari kitu mah. Keun sing sabar we heulaanan Jang Ohim. Insyaallah lah. Moga-moga we aya pijalaneunana oge juragan mukri sing tiasa ngamaklum kana naon anu geus karandapan ku Jang Ohim sareng Jang Dudung. Hatur nuhun Abah. Bade pamit bae Bah. Mangga sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eleuh, cepatur aya sakitu nanya ada juragan mukri. Sumuhun Abah. Abdi oge ngaros kaget, ngaros reuwas. Sugan teu kitu nya perjalananana ramana Neng Nining. Asaku araraneh teh ya gitu. Nya Abah ge sabenerna mah teu seueuh-seueuh ngeletek. Memang eta cepatur perjalanan keluargana Nining eta terutamana ibu ramana sok aya keanehan. Nah, keanehan kumaha Abah? Diajak gabung tara daek gabung. Disuhunkeun sumbanganana tara naur. Jeung loba lah alasan kadituna. Tapi keun we lah eta mah urusan manehna, urusan pribadi manehna. Sumuhun Abah, nanging insyaallah lah mungkin abdi bade ngobrol panjang lebar sareng Neng Nining nah kumahanya perjalanan ibu ramana. Ya sok hade geureugeuyingkeun Jang meungpeung can kalalanjonan. Sumuhun Abah. Teu karaos waktunya. Tos wancina asar ayo urang abdas heula. Moal lila deui ge barudak darongkap deui geura ieu. Oh, sumuhun Abah. Mangga hayu atuh.
asa ku kabina-bina teuing ieu kahirupan urang ye Kang Ohim. Nah, bet kieu teuing. Itu Kang Ohim geus datang tuh. Aleuh, ulah sok ngawuleng kitu ieu Ijah. Sing kade maneh bisi kasambet Dasar kaayaan urang keur balueng kieu. Ayo maneh deh kasambet. Rek kumahaan urang tambah riweuh ye. Ari Kang Ohim bisa bae. Kasambet teh kasambet naon? Kasambet jala gitu. Maneh sok kamana bae eta teh. Nya Kang, kumaha ye? Di Abah Haji sugan kumaha tah? Alhamdulillah. Saeutik-eutikeun ye. Pikiran akang tenang. Pikiran akang regreg. Pangaruh wae nya ari ngobrol jeung anu ngarti mah kana bag-bagan agama. Alhamdulillah, sejuk hate akang, tentrem hate akang. Asa henteu ngabarung sinang teuing. Nya Kang, memang kitu oge lamun urang geus ngobrol jeung nu ngalarti mah. Tah, kumaha cenah Kang, kumaha? Ye urang kuduna kumaha? Ieu mah kieu. Keun lah tawaran ti Juragan Mukri cenah ulah ditarima deui. Ngan ieu akang mah anu jadi pamikiran teh. Ieu urang kabawa dosa cenah sabab urang geus nginieum duit rentenir. Tapi moga-moga we lanu mah kawasa ngahampura ka urang. Nya Kang, ari masalah nu eta mah Ijah ge ngarti. Ngan maksudna kumaha ieu? Obrolan Bah Haji. Cenah urang mah tenang. Dong ngabarong sinang teuing intina mah. Ke cenah Juragan Mukri baris di obrolan, baris disampeurkeun ku Cepatur. Moga-moga manehna sadar jeung moga-moga mah manehna bisa ngamaklum kana kaayaan urang anu keur kieu, keur kamusibahan. Amin. Moga-moga wae nya akangnya. Nya lah kitu, geus lah heulaanan urang. Geus asar ye. Akang rek kacai heula. Oh nya, ieu gerek masak heula can masak karunya barudak. Nya atuh sok. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang ngecekapkeun heula dugi ka dieu. Carita Sunda, carita Wadul, dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul, dina bagian anu ka-23. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana, hapunten bilih aya cariosan anu kurang merenah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag